Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Acep dina pedaran LKPD 45 sareng genep materi biantara kanggo kelas 8 SMP. Barudak sadaya, hayu ayeuna urang kawitan medar LKPD 4. Dina LKPD 4 nomor hiji aya ungkara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak sadaya eta ungkara kalebet kana bagian salam bubuka dina biantara. Lajeng ka nomor 2. Dina nomor 2 LKPD 4 aya ungkara sapertos kieu. Nu dipihormat reng-rengan girang pangajen pasanggiri biantara basa Sunda. Nu dipikareus ku simkuring para kanca mitra sadaya pamilon lomba biantara. Barudak sadayana maka eta kalebet kana bagian pangbagea atanapi katasapaan dina biantara. Urang lajengkeun. Dina nomor 3 LKPD 4 aya ungkara sapertos kieu. Alhamdulillah, puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Shalawat sareng salam urang sanggakeun ka junjunan Nabi urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barudak sadaya eta ungkara teh kalebet bagian bubuka dina biantara. Lajeng ka nomor 4 masih dina LKPD 4 aya ungkara kanca mitra sadaya. Wihan deui kanca mitra sadaya tah ungkara eta kalebet kana pangbagea randegan. Lajeng ka nomor 5 aya ungkara sapertos kieu. Numutkeun pananoes dina seratanana anu dimuat dina majalah Mangle teu saeutik jalma anu tadina basangkal gaul dina seni Sunda barobah 180 derajat jadi jalma anu lemes budi parangina sarta heman kasasama. Seni Sunda mampu ngarobah jalma anu bader jadi bager. Barudak sadayana eta ungkara dina biantara kalebet kana paragraf eusi. Urang lajengkeun. Dina nomor genep aya ungkara sapertos kieu. Bobo sapanon carang sapakan hapunten bilih seueur kalepatan. Amit mundur, amit mungkur. Barudak sadaya eta ungkara teh kalebet kana panutup biantara. Salajengna dina nomor 7 aya ungkara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta ungkara kalebet kana bagian panutup atanapi salam panutup dina biantara. Mangga ayeuna urang teraskeun ka pedaran LKPD 5. Dina LKPD 5 teh nyata hidepan tadi tos di pasihan pintonannya anu biantara. Tadi taroskeun dina LKPD 5 tema biantarana, maka urang samikeun waleranana. Tema biantara dina biantara nu tadi teh nyaeta ngeunaan bahaya narkoba. Tah, sok sami teu nya. Urang lajengkeun. Dina LKPD 5 ditaroskeun saha nu macakeun biantara. Hanjakana Bapa oge teu menakan. Saha eta anu biantara teh ditinggal dina YouTube-na oge teu aya keterangan nya.
Jadi teu kedah dieusian ku hideup. Urang teraskeun deui patalekan salajengna dina LKPD 5 tuduhkeun pangbagea kata atanapi kata sapaan dina biantara eta. Tiasa diuningaan ku hideup ieu. Bapak guru anu ku simkuring dipika hormat sareng rerencangan anu ku simkuring dipika cinta tah. Ungkara eta kalebet kana pangbagea dina eta biantara. Urang lajengkeun deui ditaroskeun paragraf bubuka dina LKPD 5. Ditaroskeun paragraf bubuka dina LKPD 5. Paragraf bubuka dina biantara anu tadi nyata langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran rahmat sareng hidayahna urang tiasa kempel sasarengan dina acara praktek bahasa Sunda ieu. Tah, mangga samikeun waleranana. Urang teraskeun deui. Ditaroskeun paragraf panutup tina biantara anu tadi. Maka waleranana urang samikeun. Ieu paragraf panutupna. Sakitu wae anu kapihatur ti simkuring hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan atanapi anu teu mernah kana manahna. Moga-moga sing mangpaat khususna kanggo simkuring umumna kanggo urang sadayana. Hanjakalna kecap moga-moga saleresna mah kirang mernah upami dina basa Sunda. Tiasa digentos ku kecap mugia nya. Mangga urang lajengkeun ditaroskeun oge salam panutup dina biantara anu tadi. Salam panutup tangtosna oge nyaeta akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kitu nya. Pedaran dina LKPD 5 gitu. Barudak sadaya mangga ayeuna urang teraskeun kana pedaran LKPD genep kanggo kelas 8. Mangga urang perhatoskeun. Dina LKPD genep hideup dipiwerang nyeratkeun conto biantara anu temana perpisahan kelas 8. Tah ieu pami hideup entos nyerat teu sawios nya ieu mah kanggo draft wae. Bilih aya nu teu acan benten tiasa diserat anu ieu nya waleranana sami wae. Atanapi teksna hideup tos menakan nu sanes mangga teu sawios nya nu penting temana sami nyata ngeunaan perpisahan. Mangga urang aoskeun ieu ku urang contoh biantara tema perpisahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun simkuring sejang ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasangem dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun saupamina dina ieu biantara aya pisangem anu kirang mernah boh basana boh tata kramana. Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak sinareng Ibu Guru katut para sepuh anu hadir di ieu tempat kitu deui sakumna rerencangan sadaya anu dipika cinta. Dinten ieu dina raraga paturai tineung murid kelas 8 ti payun mangga urang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci reh maparin taufik sareng hidayahna. Dugika danget ieu urang sadaya aya dina kaayaan sehat wal afiat. Pamugi ku kasumpingan urang sadaya kengen hapunten. Pamugi ku kasumpingan urang sadaya kengeng ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat miwah kasalametan mugia dilelerkeun ka junjunan urang sadaya.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kujasa mantena anu parantos maparin patwa ka urang sadaya dugi katerang mana anu hak mana anu batil. Mugia urang sadaya kalebet umat anu taat kana ajaran mantena. Bapa sinareng ibu guru sareng rerencangan anu dipika cinta. Simkuring atas nami wakil murid kelas 8 seja ngadugikeun katineng kedalisan dina raraga baturai tineng. Bapa sinareng ibu anu dipika cinta. Cunduk waktu ninggang mangsa. Teu karaos. Simkuring saparakan ca diatik dididik sagalaning elmu pangaweruh. Anu teu kinten seueurna jasa bapa miwah ibu guru sadaya. Simkuring sadar. Yen salami 3 tahun tos tangtu seueur ngalakukeun hal-hal anu matak musingkeun sareng pika keheuleuh. Kumargi kitu simkuring saparakanca sejaneda sihapunten tina samudaya kalepatan. Kalih ti eta simkuring saparakanca sejan nedapi doa ka bapa ibu guru supados tiasa neraskeun diajar ka sakola nu langkung luhur. Teu hilap ka adi-adi sadaya anu masih keneh aya di bangku sakola. Mugi sing getol diajar sareng sing taat kana piwuruk bapa sareng ibu guru. Kitu oge ka alma mater urang sadaya. Mugia sakola ieu sing langkung nanjeur ku prestasi-prestasina katut pangeusina diharepkeun ngajagi ngaran ieu sakola. Bapa ibu guru sadaya nu sami hadir nu dipika cinta. Sakitu biantara simkuring mung sakitu anu kasuhun. Ieu biantara bade dipungkas wae ku sisindiran. Saninten buah saninten dipilih di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kitu nembe contoh pedaran dina LKPD genep. Contoh biantara anu temana perpisahan. Cag nya. Wassalamualaikum warahmatullahi